Welcome to BGUT Imate ngareuna anjing hulu rada ngemplong gitu cicing di mama. Mumet aing. Tapi teh aing bingung keneh. Hese ngalah duit. Erek balik pieur. Anu dibahas teh duit teh sahabatan marmot teh aing eta pamajikan aing. Tapi lah. Nu penting melelempangan masalah ayeuna mah. Duit. Merah. Aya nu bade ngontrakan bumi teh? Mah, aya nu bade ngontrakan bumi teh? Oh, kontrakan. Kamu sa? Aku Abi. Oh, sir. Mana? Itu di rencangan. Ayo. Yuk. Duit. Coba wa duit. Kemana rean duit? Video itu di depan mata, aduh. Tapi dengan kontrakan, usaha dia kontrakan dia. Aing mah. Oh, kasih itu tuh anu, si letik ya. Jangan lah, kurang. Kebeneran sih itu aja. Sayang duit untuk video. Beneran video. Tapi bisnisan. Anjing, aya lila tika mata buku da aing. Reungit ya teh. Lila pasan. Pasti teh. Anu butuh kontrakan. Pi bisniseun. Sia boga pi bisniseun naon cete bungaok? Pantes ngomong kontrakan. Aing jeung mana mah teu percaya teh. Itu nungguan si Omna dia. Yo, iraha teuing aing jeung mane aya keuntungan jeung mane mah aing apes bae teh bungaok. Teu percaya. Henteu aing mah. Itu nungguan buruk ih. Nungguan saha nungguan? Om. Hah? Om. Bawa duitna teu? Teuing teu apa can ditanya. Gimana? Ya tuh. Bener. Heeh, aing kebenaran ya butuh pi duiteun teh. Atuh keluar teh. Tuh. Heula atuh teh meni rusuh-rusuh teuing. Kayak kepitu. Oke, heula ieu teh mikir heula, apaan eueuh kontrakannya di mana sia mah? Oh, heueuh nya. Wah, panu batur teh aing teh boga. Kos teu apal. Otak aing jernih, jenius kana piduiteun mah. Gila jernih. Asa tong kikianan aing meuni carias teh ah. Beunang. Itu. Tong kumaha yang dipakena teh? Aing berada jiga. Lah, Tong Jawa oge. oh itu. Itu. Apaan heuh teh ka ditu aing neuleuteun ai maneh. Mari kita kemon. Cicing heula ditempo heula ditilik-tilik teh. Tina kumisna mah jiga loba duit teh. Tapi dedegan mah sia pondok tiga aing. Gut. Om. Ini yang punya kontrakan. Benar. Jiwang sengek. Jadi romantis. Oh, pada di romantis. Tina dedegan agen sae. Alhamdulillah. Bapak peryogi sabar hiji kontrakan? Hiji. Cenah beungar koplok tangan butuh hiji teh kontrakan. Budgetna hoyong sabaraha, Pak? Anu murah meriah we biasa. Harga rakyat. Nya cek aing koplok, murah meriah di cek aing jeung sia mah. Cenah beungar goblok. Pak, cicing. Yo ayeuna mah ulah hoyong mirah. Nu standar we, nu rada awis saeutik, ambe enakeun fasilitasna. Aya cai, aya sagala pokona mah daripada murahna teh cai ke bapak bade ngising ka mana? Nya bener oge. Sabaraha? Upami anu biasa mah nyapat 300.000 mung eta teu aya WC. Kitu teh teu tiasa upami urang hayang modal teh kedah milarian jarambah. Upami hayang nu rada sae mah minimal 1 juta, Pak. WC-na enakeun bari calik, henteu nagog gitu. Eta mah kumaha bapak we lah. Dupi eta nu mirah fasilitasna naon wae? Upami nu mirah mah Pak nya
eta upami bade HS gitunya, upami bade HS teh urang teh kada diamparan ku Jarami. Terus upami bade sesapa bade genan teu aya cai. Kumaha nganggo tisu kada meser. Entos we eta nu 1 juta cek abi mah. Na bari calik. Raoseun kedah nagog cangkeul bilih parises. Ya, atas we lah 1 juta lah. Tah kitu atuh Pak. Urang teh upami kanggo kenyaman mah ulah merejit gitu. Nu penting mah raoseun sagalana. Kayak bapak bilih gaduh istri aya 4. Eta gampil Pak, si kamarna bisa dibila-bila. Kantun nganggo eta we sekatnya, kantun meser GRC atau ku hordeng we atuh Pak lah. Raoseun ieu. Pak, mung kitu nya di dieu mah kedah DP ti payun Pak. Upami aya 1 juta minimal 500.000 ya sataca ningali eta tempatna. Ke upami tos aya DP kan abi uncak icingna Pak. Ayeuna tos ditinggalikeun ke bapak teh jios. Abi mah tos mapa Pak. Eta tos pengorbanan gitu. DP heula we Pak. Nya, Teu tiasa engke. teu tiasa Pak. Tong kitu ya abi mah tinggal ya tuh dedegan kieu. Ieu mah tos kadua nya. Ieu mah juragan kontrakan Pak. Kontrakan abi aya seueur 100 siki eta nu di dieu hungkul tah acan nu di ditu mah. Di ditu mah langkung seueur Pak. Bebengetan bae itu na benar eta beunghar kitu. Asa teu percaya aing mah. Tak. Nah kalau ulang-ulang bapak mah bade cios teh ieu teh. Oh, cios. Tah upami bade cios cek abi gue baheula DP-na. Ke ku abi di ka ditu. Pila. Ieu tinggalian. Nya ayeuna namanya tahun payun ai bapak. 2, 3, 4. Tah, gitu Pak, urusanna bakal lancar lamun duit mah gitu. Bapak upami ti tadi langsung ngaluarkeun artos mah mau aribat kieu atuh. Hayu, jang tingali kontrakan. Nganggo kwitansi. Teu kedah jeung abi mah Pak, jang naon kwitansi nu penting mah jalmina tingalina. Nya. Sok, hayu. Tah, Pak. Kontrakan. Tah, upami ieu mah nya WC-na aya 4, Pak. Kamar tidurna ieu aya 7. Nya, ieu mah raoseun upami bapak misalkeun gaduh istri aya 7. Ieu tiasa dianggo sadayana. Gitu. Caina enakeun Pak. Ieu pangeehana bari calik ieu mah. Henteu aya nu bari nagog ieu mah enakeun Pak. Pan itu motor. Pan uhun Bapak eta mah inventaris Bapak. Kirang kumaha sok keur di dieu mah kontrakan mina raos-raos kieu atuh. Percantan ayeuna mah. Bade nu ieu. Eta lah. Mung 5 benten Pak. Nu ieu mah 2 juta. Nah, mahal teh. Atuh dah Bapak tingali fasilitasna Bapak meuni raoseun jabatos aya motoran, upami bensinna meser nyalira Pak. WC-na aya 4, kamarna aya 7. Raoseun ieu mah Pak. Kumaha bade nu ieu? Bisa dikurangan? Teu tiasa Pak, aya we dikurangan atuh mah dikurangan mah nya ku abi dibeula itu. Mah nya ayeuna tina kamar 7 ka abi jadi 3. Moal tiasa tuh Pak. Kumaha bade nu ieu bade nu mana deui ieu? Tos lah lah. Nu ieu we. Nya tambihan deui aya kitu. Seueur sama-sama ya Pak tuh. Tuh kontrakan abi tuh Pak. Tuh. Itu teh kontrakan abi hungkul Pak. Kalau rasana anu karosong ayeuna mah. Kapungkurnya jalmina di dieu teh dianggo ieu biasa nu bade ka luar negeri geuning. Ya, biasa dianggo mah teh kanggo pelatihan. Mun ayeuna tos marangkat gitu. Ayeuna mah da tunaina teh aya di TEP-nya. Tah gitu, langkung saya gitu. Bapak kantong ka dieu we nya. Sok wae diraoskeun. Teu kada tinggal dari mah teh dikunci. Mangga we. Eta we dilunasan we Pak ajeuna Pak. Mun sok we nomerna. Di barcode we, di barcode Pak. Sok Pak. Nah, gitu kena bayar cash. Mun mangga Pak, siap tak. Jantan kieu nya Pak. Di dia mah peraturan mah teu masa kedik. Ulah garandeng gitu. Upami bade kumaha-kumaha ge tong gandeng. Urang teh kedah nya parimpen lah gitu. Ulah ngamusik nya teu langkung ngamusik bade gandenge mau nganggo headset. Pada cicing heula teh. Mangga Bapak sok ka dieu. Abdi bade ka ditu itu seueur kene ieu. Seueur kene tingalieun peryogian gitu nya. Ayeuna teh abdi masih kena seueur ka peryogian. Ya, teu naon sok we Pak. Ayeuna mah sok raraoskeun we heula nya. Pak, mangga aja Pak. Kunci mana? Ih, jalma teh teu kunci. Jalma geus keluar. Mana kuncina nya?
Moh. Gasan aya jalma itu teh. Di mana di, Nek? Tuh. Oh, tuh. Dri, mau bangsat mah, Bi? Bi, isi bangsat. Teng, Bi. Mana sa? Madognya? Naon? Mana maling? Saha nu maling? Abi mah bade ngontrak bumi ieu. Naon ngontrak? Anu boga nage adi aing? Keur ka pasar bieu oge. Hah? Sanes kontrakan ieu, Bu? Lain. Nya yang wanan wae geus puguh imah-imah adi aing. Bu, abi teh ngontrak tadi teh atas pakai DP 1 juta. Ieu teh kontrakanna 2 juta. Bohong. Nipu. Beres, Bu. Tos nganggo DP 1 juta. Nah, mau dulu saya tamah. Geus bawe ka itu. Ah iya bungok, lekok seteh ya duit 500 di nur rekening aing 500 seteh. Kulantaran aing tadi loba ngomongna, mane mah ye 100.000 we heula tah jeung meuli eta jeung meuli sabun. Mandi ka ditu ke ku aing mun geus mandi bere deui. Anya heuh ame maneh seger eta bebeungetan anjing meuni jiga nahaun anjing bulao. Aing mending kene bareng jeung ucing cenah daripada jeung maneh mah. Geus eta we heula eta ge mah eta jeung meuli Life Boy. Mana piro ge nuduhkeun hungkul teh. Kayak ku aing dibere 50.000 deui tapi engke geus mandi. Geuleuh teh da aing bebeungeutana. Aing mending kene bareng jeung komodo daripada jeung kitu mah. Naon? Hah? Tadi kumaha? Anjing, geus jadi menang duit aing mah kuat banget.